masa kabingahan dina wangi ieu dina sasi Ramadan sasi anu suci penuh keberkahan terus penuh rahmat aja. Rahmat anu saestuna rahmat Gusti. Cita-cita saum puncak tahun mudah-mudahan kehendak hasilnya. Amin. Oke, riungan ieu mudah-mudahan kita salah sawios syariat itu tetapi amalan anu namihan gegeh pahala dina urang membantu tugas suci dan tapos hubunganana nya kada ulah dianggap teh hubunganana jeung Ramadan gitu nya bukan deus ke alam, deus ke pangauban hakikat nanti ke rumah kawasa bagi hari urang caket sareng dademelan mantena anu tegas di luar akal urang keur nyarupana kita deus ka mantena beda urang jeung belasnya ieu udah teman caca gitu lah oh itu lemon itu cara manjo gitu sareng non teh hareno kita sebenarnya ada ya tidak tiba-tiba tengah tapi deus pisan patulina sareng ibadah urang ayeuna itu ketika pogar urang tergilah-gilah itu kan Ramadan cenah atau kagak gitu kayak kemudiannya pagi-pagi di Alatan Citarum kumargi orang majeng karena pementasan tinggi jika Halodo tinggal diusung mereka kita teh lamun dihetang mutu rumus urang saya teh keur mujeuhna dina nengah usum nengah lamun sok punah pinah teu handap teuing teu luhur teuing lamun sok robah jumlahna teu gede teuing teu itu teuing enten nengah tapi sangat simbauan tes maksa teu mungkin anjurkeun bangten pemiluan bagi-bagi canak datana mengaji teh di usum sedang tinggal di tengah palungan alitna seke alina Citarum Cibeet alimpahkeun pancen panglugu ka bagi-bagi ka pangauban Cingande deui sementara disebut paramping ke pangauban Wahangan Citarik. Alhamdulillah urang tos kalungguhan ku aranjeunna 2018 ke 2019 tos dilimpahkeun panglugu ka bagi-bagi pangauban Cingande. Naskapun ala goreng ya rengkol kalagena teh deueur berarti di benar-benar gitu. Udah cirimakeun sapura hati da gunungna eta mah tos sedang amanah. Nah tugas urang mah bukan carana. Nah hubunganna sareng laku kabuanaan miang urang tina kajentenan rasalan kamari tak ku Pak RW disematkeun eta janten paditena urang poe. Lampar dina mari dina amanat karuhun urang nyetel ciri laku urang Sunda usiko bahana zaman. Jadi pemi aya hiji pasualan tos janten geunjeung sadunya lain urusan hiji nama tapi geus jadi geunjeung sadunya eta lebet kana bahan zaman. Mimiti Cina malah di kota leutik karena buhan pas parepa jadi geunjeung sadunya. Tah meureun tapi tugun urang mah nya lagi urang menuju di Tahuntik saestuna jalan Sabah yang meureun atarapan sugan ieu sebat bahana zaman. Nah sementara didinya ditegaskeun Sunda usik kok pada zaman. Lanjutan Pak Ebri cara kepala tata negara tapi kami nyiapkeun materi yang habisna useueun karena tugas kabupaten mah sakumaha parantos ditegaskeun dina ciri ciri baheula nya tapi ciri bihari nyata dina Padu Bogor. Atos masih seueur super sanes kan oke sanes ada urang lalu di Lampung jauh deui nyata Padu Bogor. Harus pikir guidance harus pikir di pendamping ya. Skenario karuhun urang kumaha urang nyimponan
aku tidak obahna zaman. Nah, upami orang sapuk dan sapuknya terus dititenan sampai 1 tahun, ya sasaat kamari teh meninggal sasi Maret, di tengah hari teh 15 Maret 2020, orang tegeskeun ieu teh terus mincak ka wilayah negara urang, ka wilayah pangobat urang, berarti tersebut karena berajaman ini. Bahkan di narogeng tujuh kasih nama disebutkan di dinyata gedungan negara nyian penyakit kan menggurutkan diri sorangan. Laju tidinya perang Senekala yang ada perjalanannya. Penelitian mah ayah bahasa virus teka tempo negatif batinnya kita tak disebut perang Senekala. Disebutkan dalam batin bobot. Tidinya laju ada perjalanannya. Namun tema negara urang bangsa saat ini disebutkan new normal yang bisa ayah konsentrasi negaranya. Itu iguana. Seharusnya budak syarat apa di iguana kata gampil. Nah syaratnya hiji pangauban ageng dengan dibulet walungan eta teh setengahna nagara agengna tos ada paresan. Eta syarat contoh misalnya Cimanuk lebat ngulon ka Gunung Kenang, etan ka Gunung Bitung Padati, sok etan setara nagara agengna. Tikawi Cilaki mentang bikin kaci tandoy citandoy artinya seperti kan ya barunya Cilaki Cikanda terasnya setengahnya Cisanggiri itu setengahnya ada paresan terus gaduh wakil pupu ti unggal bongkon ti harageng nabahin gitu ke urang mah nabahin aler namanya buat walunganana tak tanggul agengna menjadi ciri tetangga negara agengna itu nabahin gitu setengahnya karek orang bisa ngajar tugas satu kebuanaan kan cek bahasa Indonesia nama ngarumuskeun konsep alam dan dunia naon dina ciri babasan kaluhuna Sunda usik ku obahna zaman nantinya urang kada ngarumuskeun konsep alam di dunia cek urang tapi itu kaji peditnya istilahnya sebenarnya kesatuan alam kita atau di rawat apa karena zaman tadi dibikun zaman otoritas Gusti menang Gusti mata Gusti masih hanciri nah sangkan orang apa kantor si zaman mana titipan 7 taktu 14 namun titipan 7 14 kita lawung larangan ngarupikeun hiji gambaran kagustian esas Gustinya kagustian urang agama kelara oh berarti zaman ke ulun teu beres lamun zaman ke seri berarti dimanfaatkan lamun zaman ke lungguh wajar dapatkan anak lamun zaman ke dunia sing hati-hati sebab itu pamuntasan bisa bubrah karena lara bisa bubrah karena Allah subhanallah dengan itulah kan keturangannya nah gitu paling lamun dunia urang sing tatatan bisa muntas karena lara lamun lara sembawona bisa muntas karena pati tapi urang kayak 2011 khususnya Cimanuk, Ras Citarum, Awet Salapan mingguan dipancet laku patan jalana dingges pati gitu bayarna berarti Gusti Mikado deh lebih tikarun urang sebab urang diberi hiji zaman nutang tentu cek ukuran syariat karon ini dia mampu meres lah gitu jadi urang ulah agul payung butut agul karun urang dak karun teh geus ngarundaikeun urang urang jadi optimis seluruh urang maka sekarang urang untuk Bogor Sunda atau bukan meres zaman mah kita kan zaman sampur dari zaman anjeunna itu di tempatan jalan porsinya wajar urang melakukan karuhun wajar urang kan karuhanana gitu urang kayak karuhanana da muat sok bagi dipaksa karuhun mampu da nyimpuanan zaman ayeuna kan kesen udah ku syariat da sidik kebeungkeut hukum dunia nya urang ka dunia anak-anak gitu sekali dari urang ngarupikeun hiji optimisme lalu urang keur nyimpuanan zaman kiwari nah teorisna Gusti nibanan pasualan beuki berat hakina Gusti leuwih welas asih ka urang jeung urang paling terlaku pilih paling mantena bunga urang mah itu cenah aya ieu kabari baduy ceurik Kalau mencarikan gunung 5 ada orang geus sabakadinya Gusti leuwih nyaah ka urang mere deui hiji
tugas kenegaraan hubungannya sareng Gunung Lima anu ngarupikeun 0 tahun keur ngitung peradaban Gunung Nusa Jawa kamari kejadian. Alhamdulillah urang tahun-tahun ngalincak Gunung Lima kan tasan kadongengkeun. Aya reaksi di pemerintah, aya reaksi di Baris Kolot gitu loh. Tapi kudu cak kamari mah kitu nya urang jeung Pak Agus ngetang, Pak Agus ya. Pak Amri ngiring kamari. Ngiringnya Pak Amri mah hadir wae. Pak Amri mah sebab mah kecen bagian rumah Pak kasar kirahna. Kita ngiring bagian rumah Pak. Gitu. Alhamdulillah bukan kamari urang majeng ka tahun sesalat acara urang ke Gunung Liman di aprak urang badinya urang sekirna diimetan malah alhamdulillah gitunya urang di pasar luang lincak ke mituas itu lagi di tempat anu arang ka sorang nya lamun dirajanakeun mah geus bae di bumi mituas eta cek dina kepercayaan baru sekolah didinya urang ngaraos dan itu ngaranna eta Gunung Liman dicolokan diliangan tahu kepedulian urang dilanya Mas Suar gitu. Tapi eta kan dongeng pajelang alhamdulillah paiten dina tahun ieu geuning aya tingkahkan negara di Baris Kolot di Purwana da boga sejarah alam. Mana cara alam teh titipan 7 atau 14 sebab leuwih larangan leuwih titipan. Di urang tegas lamun urang anu mendalikeunana batur bakal kabawa berkah kabampaan tapi lamun batur mendalikeun kabuanan ieu tentu da manehna mah tepas suruh panon poe meureun ke kepentingan materialis kepentingan bendawi lamun ngundang karena ciri alamna jadi namun di alam suruh panon poe orang hanteu gitu tadinya jadi urang nyokot hanca kabuanan teh sana sartos urang rek ngawasa teu di dia dong enggak tapi urang rek merenahkeun kumaha merenahna tangtungan kabuanaan supaya laku hirup teh tadi teh tata sarisa. Jadi uhi dengan tadi catatan kahiji Sunda Usik Uobahan Jaman. Kahiji ngarumuskeun konsep alam dan dunia. Mangga bahasana di papantos deui ku aleutan ku Ciputu abdi ayeuna baekeun aya barisan karesian di Citarum apalagi di Cimande dina ngarumuskeun dina nyusun paekeun ke bagian aranjeunna. Dan dongeng di dieu mah sanes dongeng masing-masing pagauban tapi dongeng kabuanaan. Anu kiwari bayahna sementara Nusa Jawa diwakilan pun Nusa Jawa giran heula. Eta kidul batasna ka Israyu. Ngaler bahena Bali mentang itu Jumbolon. Alhamdulillah kan saprak urang mencak gunung Prau idinya urang ngaratas Kali Serayu lalu tidinya aja tenan gak zaman terusna pakumaha tos gelar da alam moal pasian hiji pasualan upamita aya pakumahana tah sugan urang yakin urang masaba urang jadi pakumahana kami memponan eta kadua Sunda ngahampura kita ciri nu kadua di Batu Bogor Sunda ngahampura isa daerah skenario payunan kabupaten Sunda ngahampura nah di dia urang bertugas merujuskeun tata sosial sistem sosial gitu sebab ku seuring ngahampura eta kartosna ieu biasa mengalamanir biasa neken hal-hal yang bersifat konfrontasi konflik antar negara sabab itu siling hampura antar negara antar bangsa tak sudah kudu empelopori dina laku kabuanan ieu tidak dongeng ciri nu kadua cek Patung Bogor Sunda ngahampura kata urang diajarkeun dina Patanjala saatosna urang terang kabataraan terang urang asal wiwitan urang nyata ku tapa di karyawan hiji tapa di Mandala Salira kita diajar ngahampura apaan Salira syariatna urang apaan pangauban amargina sabab urang kedangeusian titipan 7 urang nyata ku data-data sabab data-data empiris sabab tatanan spiritualitas religiusitas orang Sunda itu dogmatis
tapi empiris. Untuk dasar tina normatif, untuk tidak dasar karena ada instruksi, dogma gitu. Sampai ada kedatangan dunia. Betul sarang atau agama. Kata ulama salah agama, sistem kehidupan. Sistem pengetahuan bukan dogmatis tapi empiris. Empiris itu berarti kan indrawi, pengalaman, mata mau dibahasa kan bisa sabar. Kita dalil utama kangge urangnya kita di tempat jalan. Atau orang sebagai muslim mayoritas alutan nyatatos orang itu kedah taat tumut namun janten standar-standar dina agama orang tapi dina lakon ieu orang bae gaduh standar awal jeung akhirna mah anggar kali ka Gusti sadayana ge nya batak disebutkeun kabataran tadi ge sabi da urang mah dharma teh awalna ti ka Gusti anu da kabataran tadi ageukeun heula titipan 7 teh gambaran ka Gusti anu didinya eta nu mendalikeun zaman. Kedua, Sunda ngahampura itu ngerumuskeun tatanan sosial global, kumaha etika hidup bermasyarakat, bernegara, berbangsa, rumuskeun ku urang. Siga nu heureuy nya. Siga nu heureuy. Teu heureuy da urang mah sabar. Tah anu tara sabar heureuy mah. Sama nohok. Orang sudah ngampura teh. Sudah ngampura. Tapi kan memang rawas hampuraeun takkan kitu terjadi. Jadi orang teh hayang we hampuraeun pan kitu nya. Mending urang ngampura daripada urang di posisi hampuraeun. Jadi urang ngampura tadi teh sabab zaman aya hambalan kepada sarira atau di negara atau di buana. Nah, orang alhamdulillah masing-masing tanggoban terus gaduh hambalan tapana. Cimanuk terus ngadeg baresan terus mancing karena mancing ka tapa di buana terus tahar mancing ka minggu kadua rasana Citarum ngawitan diadegeun heula panghubungna ngawitan ngalitis deui ngatkeun deui kana persiapan baresan dan mari terus nyampak tengah sergil terus dibangun ti awalnya ku panunu ku abah ku kang ngajar katun sesuatu tepus itu ku pangun kuno ayeuna jongjon terus namanya tetap pergi Cimanuk sareng Citarum syariat ge tambahanna panglegana dina tambahan batas pangauban di wilayah provinsi Jawa sareng Banten mah wilayah we yang harapan kami barisan teh memang di dua pangauban ieu sudah ngahampura ngarumuskeun tatanan sosial global anu katilu Sunda pada nyamat eta ciri anu dicutat atau dicutat da lisan pandut namun dicutat ku antropolog ku peneliti kadang-kadang kuwi urang hati-hati mempelajarina teu dibeung diutahkeun heula langsung we maca tah eta nu bahaya mata simkuring ngapeker teu cekap ku maca sesuatu tepus di mana sumberna gitu kangge mistokeun tingkat kesolehana gitu nya keabsahanana ya ternyata ini rame waktu Bogor ge itu polemik akhirnya dua madhab tertosna ada kepentingan di lebetna jadi aya madhab Bogor istana aya madhab Bogor tapi ke Baduyan akhirnya waktu Bogor cenderung ke Baduyan aya tendensi di lebetna menajamkan konflik Islam Sunda. Kita selalu kesimpulan itu simpuling dari seminar di Bogor di Istana Bogor. Lalu alamnya dana sumber salah sumber primerna bahwa jis ngantunkeun sudah 120 tahun kucing situ gunung gede ngantunkeun tapi alhamdulillah kualitas kedikna simpuling biasa enak sabaraha sumber ti anjeunna keabsahan Patung Bogor. Pembagina bagi Patung Bogor sekali deui diangge kangge pendamping urang gaidengnya urang dari dina bayungan perubahan zaman. Sunda tadi teh pada nyambat. Sudah pada nyambat, ia aya hubunganna sareng konsesi dunia. Jadi aya pengkondisian nalika berat sapertos ayeuna ditangtos ngabangun hiji ketak kodrati itu
di umat manusia kange neang hiji adeg-adeg tetapi sistem anu memang ia nyurup sarang tadi teh awuhan kailahian sebab negara ieu teh bisa nuntaskeun masalah pandemi masalah gitu baru alamnya bukan kumaha tapi ieu jadi carita sadunya cek ieu pang jagoan cenah negara ieu perpower cenah ieu pan teu selalu apa ieu pandemi hengse berarti ceput tuh jadi tuh ada mal skenario kan setahun orang berat sudah gede salila segera 4 bulan pertama kita pangreksaan belum ngarangan melitinsa sebab sasaran ya peryogi kekuatan belum larangan maka 4 bulan pertama ketinggal ubah-ubahna dunia alam dunia kan atmosfernya cenah ozon kandalan deui untuk ngandalan deui leuweung harejo deui satuan baralik deui gitu. 4 bulan pertama harita pangreksaan. Meureun kitu dongeng lamun urang bisa hiji ngadegeun hiji sistem lamun antep we gitu. Itu da larangan mah. Wenang sadunya itu hak sadunya eta mah teu bisa di hak miliki aku puji negara. Negara katitipan rumah ka tapakna cicing koordinatna gitu. Itu ada materialnya mah lain milik negara. Nah, di belum larangan di dia misalnya pasir beling, lalu larangan Cikaro, tentang ke Gunung Cilutung, kalau larangan Cikaro, lain secara sertifikat lain orang milik Indonesia, milik Gusti eta mah gitu. Lalu dinamin lagi titipan 7, leuweung titipan, leuweung larangan, otoritas Gusti di dinya. Tapi koordinatnya cicing di Indonesia. Ya urang katitipan. Hartosan dipercaya aku rumah kawasa ke ngejala tatanan dunia gitu. Batu lebih kan Gunung Batu Rumah Mala itu. Di Arab anjeun pan batu Rumah Mala kategorinya. Larangan letik atau air jam-jam wase itu udah masa kebing. Alam primitif puncak gunung di Kamuara dia pan 7. Hartina percaya Gusti teh ke urang Sunda tadi teh alam karuhun boga optimisme yang itu tunggu karep beres zaman teh saya boga modal gitu boga modal sudah ngahampura dina hartos tadi teh nalika urang apa titipan 7 baru dimenangkeun ka tiap-tiap pangauban ngayakeun riset pemeriksaan satu kedua otoritas baliknya boleh Ciputu gitu kemarin Citarum ngalang ke gunung iya kan ada sampul Ciputu mah tapi atas nama Barisan Citarum terus gak ada otoritas kalau ada merancang gunung waringin tak ditincak kalau Ciputuna tapi riset mah biasa dipayunkeun cuma wana Cimanuk gunung iya tak tetepkeun riset mah biasa dipayunkeun sabidinya peran pendamping peran budak angonan 15% gatahna gitu tercurhat berburu teh bagus teh kabar teh nomor kan teh habis malu mengambil menuju taknya bulan madu tapi kan soalnya bersyukur tuh kapur kan Pak Guru soalnya pinggah we kaduana tapi kan limbangan Pak Guru limbang apa limbangan putar iya bingung itu kemarin kasih porsi kemarin jalur putu Montetan Sunda ngahampura nah kabataraan dasarna dek ngahampura kumaha lamun urang tegaduh datang kabataraan sebabna tanya ka Ciputuna tanya ka negara Panjolangna tanya meureun ka ratu tanya ka pandita tanya ka wangatua apa tuh hukum kabataraan teu apa eta urang kudu ngahampura itu bukan kanjeng Nabi ge nalika dia aniaya usaha pangarsa ustad itu pangamen aku bawasnya bayar rogan gegetihan gitu kan udah teridoan alam teh ningali kakasihna di nanti di Punasika pan itu langsung pan pasang badan ku kami lah yang tuntaskeun dendam anjeun kan gitu nya orang balikeun ka negara teh teu wan cek kanjeng Nabi teh keun baca apalun yang itu tak itu orang gitu ngapura itu baca apalun tak kerumah bakal bakar kacida mengalangar teh gitu pokoknya Ramadan lah
Urang kena taklif payangannya, tapi sesuai sareng habalan. Gitu. Tuh taklif sagemelegna da tacan di keratuan. Kapunten, rokok silakan. Nah, materinya ieu mah kana materi tapi dicatat. Penting poin-poin pentingna keur saena mah da eta mah ngawaduh lah. Yang sudah ngampura tadi teh data kabataraan, data asal, data bibitan, asal usul bangkul gunung Pangaloban, beras ada apa? Malah barisan mah cumpon tunggak tanggul-tanggulna. Mau ieu tanggul gede, adagna negara anggur. Oh ieu tanggul tengah, adagna negara tengah. Oh ieu tanggul leutik, adagna negara leutik. Tanggul tengah di jero, tanggul tengah di luar. Tanggul gede, buyut balungan, tanggul tengah buyut wahangan, tanggul leutik buyut susukan. Tanggul gede aya satanggul gunungna, tapi caina beda-beda. Oh panamping tatu jeung dangka. Kitu disebut eta disebut sasana. Hukum alam. Tangkal alam teh eta mah. Eta janten hiji modal kangge urang ke tadi teh keur ngampur can apa mah keun bae buat gebot ge. Eta oh ada apa kabar nafsu pun main kasar dalam itu bajan lembut urang diguna sika premanisme muncul misalnya kan gitu eta ge dibenakeun tapi kalau urang nu gaduh asal usul kabataraan tadi teh sabab hak ilahiyah mah hak tiap individu tiap manusia bila kurang diputus kurang dipaksa, kurang ditekan, ilahiyahna teh medal dina hati sarumbarina. Eta bahaya teh kamu. Iya. Eta bahaya teh. Eta urang kada hati-hati yang ngabangun kesadaran teh kudu nepi karena puhuna dugi ka ilahiyahna. Eta keung da mata kitu Gusti can parangkeun. Menarik insyaallah kan. Cik urang mah acan parang we gitu. Terus ngeureuyeuh gitu. Sabab catatan urang di beberapa setengah mah lain mereka hasilna. Tapi prosesnya gitu. Tapi sistematis kan sistematis teratur terkonsepkan gitu beda bariku PIB reng-rengan sareng tim alit sadaya Pangaloban teh cuma kumpul rumuskeun eta saya deui sudah ngampura nah ieu lebet karena agenda punten agenda politik jadi sudah usik kumajaman eta agenda sistem pengetahuan hubunganna sareng alam dan dunia sudah ngampura itu agenda sosial internasional kepada tatanan moral etika sosial kami katilu mah sudah ngampura mah bener agenda politik marbagina bahwa bakal aya konsesi global umat sadunya neang hiji konsep nu ideal beureun tina buka sajarah tina patarema carita beureun pan kitu baheula geuningan di abad-abad pertama konflik berkepanjangan konflik teologis di wilayah India, Mesopotamia lebih kan dari wilayah Kaler nganggo berana cek pato tuh aya di Jawa Dwipa tuh aya di Nusantara tah ya gitu sigana bakal kitu dongeng aya teh pun baheula mah konflik konsep teologi teh acan ngebentuk secara nyata akhirnya marentas ka urang ka Jawa Dwipa tah meureun aya ge kitu bagus jadi kumawi sudah pada nyambat teh sudah ngampura aja sudah pada nyambat di agenda politik oke bakal ada konsesi global tah Indonesia yang bisa ngurus tatanan dunia mah kahiji keur aya carita juga tadi kaduana urang geus biasa ngurus tipologi dunia da urang antar pulau kan disebut laku buana teh antar pulau batas negara pulau Nusa atau kalau sebutna negara negara batara negara pukul teh negara aja nah eta urang Citarum punten kasebatnya saking Bima karena Bima negara janten negara batas cek dina konsep buhun urang mah pulau man urang digelar dan kudu maka bahasa teh da moal aya ciri nya tadi ulah dirobah ciri eta gitu pinahkeun cenah ciri yang sirah kawetan kali itu kan itu pernah dilakukan ku Raples kan dihancurkan tatanan Nusa Jawa teh itu akhirnya seolah-olah wetan teh spiritualitas urang we jadi cepat kekuasaan dipusurkeun teh
politik itu orang kursi politik kekuasaan wilayah Karamaan kan gitu. Padahal cek dongeng kolot mah itu mah Sanghyang Sirah gitu. Gitu. Lain dengan urusan materialisme kekuasaan. Kajetan nabi ka sarensena dujang kada sampurna cek kita dongeng bibitan dongeng sepuh urang tetap kulon nya di Cirian. Pun mimiti turun ka buana pacet tengah beureun saha kan beureun pada apal. Di Cirian kulona Sanghyang Sirah kata Sanghyang Dampal tersebatkeun nya hulu ka ujung kulon ka Sanghyang Sirah dunya ka Belambangan ka Sanghyang Dampal urang ngawakilan waruga sadunya sebab teu aya pulau-pulau kitu di liarkeun sa Jawa sebab urang pancer mata sadar pancer salawe nagara tak percaya urang salawena jadi beng teh salawena pancer mah di urang sak urang jadi tenger sugan teh dongeng gitunya cukup dongeng geus sakitu urang teh beres nah teh dongeng we ternyata ku geologi dibuktikan sebabna aya 4 lempengan gede di dinya anu tunjukkeun sa Jawa ngawer menjelas Eurasia Eurasia Eropa dan Asia betul kita Eropa kalau terus si lempengan teh kawetana esa Indo Australia benua aya lempengan benua aya lempengan samudra lempengan samudra eta ke selatan atuh ka bawah ituna aya Pasifik sareng aya sedik lempengan Jepang sareng Filipina eta daerah rentan eta tiap kejadian bae Jepang tapi papana aya tilu lempengan Pasifik selatan Indo Australia terus ke utara Eurasia Cina pergerakannya sebat subduksi tepungna anu tebruk ngageseng gitu. Sabentuk pulau Jawa. Batak diwiwitan ku harita tah istirahna idampana. Mun ieu ruksak dunya bakal hancur. Sebab saya menahan kekuatan geologi sudah itu kan. Batak hanya konsep larangan anu berlaku. Itu bisa kurang nyeun cerik masangna cenah susuk. Dina megatras sudah model lebek gitu akhirnya megatras terus di luar susuk lagi tuh buat habis awal gitu lah di tanah mana gunung kan gitu mantap kalau disebut tah titipan sahapan yang digirang disiram juga kan sama aja kita mantapkan gitu itu berdasarkan karena rupiah itu tak biayaan ini mah tak biayaan leuweung meruksakan ke teman cek secara alam restorasi itu ya sukses sudah kabuktian gitu. Tah tutupan sok ada mana pamager eta otoritas manusia tapi tingkatan aku bersih eta mah tambahan ke warga maka ya sistem kelembagaan tata jala larangan bagian pemangkuan Karamaan tutupan bagian pemangkuan Karesian tah baladahan pemangkuan Kaparabuannya tak bilih dina babasan rasan dina ciri dina naskah kuno mah babasan teh Rama Resi Prabu ya itu ratu mah pemerintah gitu pemerintahan ratu mah raja pemimpin gitu Rama bagian spiritual penasehat eta mah bagian batiniah gitu kalau buat ngajaga jejak kapungkur dubungkuleuh nu teu bungkuleuh itu jibal atau tenjibal mencegah sakiwari tah Resi bagian tutupan gitu pandita ilmuwan tenaga ahli expert nah itu bagian tutupan lamping tutupan pada sungai itu letik tutupan antara dia ayah sudah saya letik larangan tutupan intinya tak bersih jagana komo ini dina kalang gede ayah tutupan gede katuna tilu tutupan negara katuna dua karena kerbala negara kerbala barisan terus tutupan terus bawa dan pagirang telung larangan di tengah ayah telung larangan tengah sangat udang, baga perusa, sakian, mungkin aja sangat dampal. Mata Kramama kaluhurnya. Jadi Resi di tengah, sebab Anjada tidak mengendalikan spiritualitasnya, memproduk ilmu, batak di tengah, kalangan teh. Tapi ilmu kolot, sebab luhur kalangan teh gitu. Sebab produknya batiniah, spiritual. Tapi lamun dampal, kalangan diharapan. Mencek saya mah contak kalangan dihanap sebab mana aku nyucikan suku keur ngalangkah keur jeung program nah ini ke
korupsi itu. Tadi pantas kalau bilang itu. Oh, karena larangan kirang murid buhur. Oh, larangan di tengah mai di tengah darasi ilmu produkna. Larangan apal mah diana program kerja. Anu tatosna surup sareng kepentingan pangauban. Sudah pada nyaman tajateng mata pun tanya nah jalurkan iya agenda politik. Nyata urang kedah mapai agenda pengetahuan pakai ku Asep ke di si kombayana dikonsepsikan sangkuni beres konsep alam eta pertama urang kada bertarung secara positif lah secara pengetahuan tentang konsep alam di dunia itu kan rebutan sadunya konsep alam cek pas besok dia cek khusus cek perbusi bangi kumaha cek perbusi siksa kumaha kan jarang disebutkeun dina IPA suka ada IPA kata perbuatan siksa kan aya isi pelajaran kan pas besok bis kan gitu cek pas besok kan teu disebutkan urang kudu mempelopori urang geus ka karun urang lain urang tadi teh nya lain urang teu percaya diri ibarat keur ngejaga dialektika alam cek dina paham sosial kasih nama anu mangke kan gitu tetap orang yang tipe versi urang kajian nah sebut agenda politik hiji nalika sudah pada nyambat ke terpusat kita paguru urang teh jadi opini sadunya mindset sadunya Indonesia tadi bisa ngurus mah yang Indonesia terjadi tontik deui teraka gua kalau gitu mah nya nontik teh gitu oh geuning di dieu tek di pangkalan caca dina catatan aya wewengkon tengah antara Citarum ngawates ka wetan jeung Cimanuk ngawates ka kulon eta disebatna Mandala tentang ganti Mandala kiri kan ini Mandala Puntang Mandala Wangi sebetulnya Mandala itu daerah khusus itu sebab didamel batas di tujuan Pajajaran antara Citarum ka wetan sekarang Cimanuk ka kulon di Mandala aneh disebatan Mandala Wangi Mandala Giri gitu sebelah Mandala Giri Mandala Puntang gitu. Nah eta jaten udah loba kurang itu di dia ngaran lain Mandala Giri Resort itu urang ge bakal ngomong Mandala Caca. Aku sadunya terpusat ka urang. Tadi nya ngadeg Ratu Adil. Lamun ratu konsep pemerintahan berarti bukan figur, tapi sistem kepemimpinan. Raja nama sahawe. Ningali we Cimanuk ayeuna. Kan Cimanuknya yang dilara. Pati Tembei. Oh, tuuna teh kudu tigirang, tadina kudu tanu wetan. Gelar Mang Ajep. Gitu kan? Ya. Meureun kitu oge jaga lamun urang hitung nagara, hitung we dunia sakumaha. Dulu kayaan zamana. Dunia Pulau Jawa aja presentasi pertama Pulau Jawa. Cekap Pulau Jawa lagi. Oh, tamat membawi maksud urang, hayu urang riset, urang sawasana, ya urang biasa modal saayana. Orang riset bahasa Jawa, saya bahasa Jawa ada ya, ada minimal tidak helabat, jadi riset kan gunung dia, saya tanya cukup tuh deh, dari riset terus sudah di kapitan, riset minimal kabataran terus ugang ilahnya. Akhirnya politik sudah pada nyaman. Tadi itu ya dongeng ngadeg Ratu Adil. Mata konsepnya sanes dipilih Ratu Adil, tapi ngadeg Ratu Adil. Ngadeg Ajep, tadi dipilih Ajep. Tapi pilih, mau bakal pilih. Tapi ku ngadeg mah Ajep kepilih. Tapi biasa. Ari ngadeg bak konsesi pangauban. Hatisna utek pengawalan taga ngiring menentukan kepemimpinan. Buktina orang menghargai utek pengawalan taga. Tadi teh kondisi pangauban yang tukun cakup dipimpin kan gitu. Mempertimbangkan kaya Mandala Giri tentang kalah tinggal jamuju kan di paling batas tutupan mempertimbangkan kondisi gunung wayang kan sekedar itu dalurna kan mempertimbangkan tak kali pertimbangkan untuk hak-hak politik kan iwadina dongeng karulurang sama tak saatnya sudah pada nyambat agenda politik ngadeg Ratu Adil
konsesi kade ulah ngaku tahu syaratna. Punten ya bila aya balad teu bayar dia bakal salah. Berarti sambil eta hak-hak. Isu ieu kan janten hiji opini sadunya tentang Sunda Empire. Bahkan itu dibebaskeun nya. Berarti kan ngarti. Pemikir akademis teh ngarti untuk ngomongkeun besar. Enggak gitu. Karena bisa mikir gitu. Tapi aya bedana di mana di agenda politik apa teh? Dina agenda politik nah. Sawu aya dua anu di walwala. Berarti terangnya. Sapengkeun Sunda Empire. Nah dua ieu dilakonan teh hiji tos usiko pada zaman jeung dua ngahampura. Nah, Sunda Empire langsung aya di titik katilu. Aya di agenda katilu. Menyambat. Sunda Empire itu kan institusi, atas nama institusi. Atas nama lembaga. Nah, sementara urang mah samemeh bisa di dinya teh dua kerecupan heula. Si pupuh heula ka Batarana, da urang mah itu misi teh karena Allah, karena Gusti Dharma. Kaduana tadi teh itu proses urang ngahampura. Proses orang membaca alam tidak paham karena nilai-nilai fundamental tadi tentang titipan 7. Nah, coba ngobrol sareng tangganya apa teh konsep kabataraan. Namun ternyata angga apa kabataraan? Wah luar biasa. Balad urang ternyata gitu. Tapi dia kan ada di dia. Kita agenda katilu anu kena dirubkeun ku agenda politik. Engke bakal aya Sunda pada nyambat, berarti dinya urang terus ada kelemeng-kelemeng mayunan kan hiji momentum sadunya ada hiji barisan. Nyata ngadeg atu adil. Pemerintahan anu adil. Nah, eta gitu. Nah, tartosna kondisi naluria perdasi padrati posisi Nusantara aya di blok timur numutkeun garis tengah Nusa Jawa Nusa Buana di tengah dina perputaran matahari memang urang katitipan karatuanna jadi mimiti padahal pamangpoe. Nah, itu betul segede di Buana pami urang hayang aya kajian historis bahwa suku Aztec, suku Maya itu zaman sudah lain anu dijaga memang kan kudu kajaga leuweung Amazon gitu. Fungsinya kan kudu leuweung di mah gitu. Fungsina teh gitu. Kudu leuweung teh kadangeukeun suku Amazon gaduh villa kan. Sabab dina tata buana posisi Amerika, posisi benua Amerika itu kan wilayah karamaan dina bentuk dunia. Nah, sementara Nusantara di timur. Maka tidak hukum kodrati sabuana ge terus urang terus baru awisan berbibit salunya. Sampai biti tidak pangpoe. Eta secara geografis ya, secara geografis. Nanti dilihat dari terus kalau ge mempertimbangkan aspek-aspek geografis urang. Jadi momentum eta adeg ratu adil. Nah, diuikeun karena pola kerja urang, sistematika kerja urang, dinya terus aya konsep patanjala. Ratu atau karatuan bisa ngadeg lamun dua tahapan samemena tos beres. Mana hiji kabataraan, dua kedewaan. Sebab mandatarisnya di urang. Pemegang mandat di urang gitu. Dek ngagelarkeun keratuan kumaha pokoknya konsepna teh ngadegkeun gitu. Tapi konsep ieu aya dina tanpa urang ayeuna. Matak sing nampi, sing sabar, sebetul sabayana gitu je sing soleh. Sing soleh, sing tamat sauna, sing sabar, kurang bagian kadewaan, kurang bagian ngarancang, kurang bagian ngarumuskeun teu bayana. Meureun da Gusti milih keur tugas eta. Tah kabayang urang beulih karatuan sok. Aing ratu kan disebut gila kan? Saya ratu adil. Kan abe dina televisinya dina media kan. Pan mau disurikeun ku sadunya. Hati can waktuna gitu. Berarti lain bagian urang kudu ngaku aya ratu adil. Oh seueur urang adil teh nya. Seueur. Tapi konsepna kumaha tuh menata karatuan, menata pemerintahan negara teh kumaha. Sementara dina tugas urang mah jelas kan tata salira. Tata salira pertama dipahami perorangan. Estuna itu bangsa atosna. Maka konsep bangsa cek urang mah eta nu buyut anu 5. Walungan
Sagara Walungan Sesukan Salok. Jadi bangsa teh Citarum, batas Citarum jelas, bahkan bangsa teh batas survive. Teu mungkin bangsa Citarum dan Citarum ngeborcai ke kaperegian tuang leutna ti Cilaki. Alah, Iwati zaman modern Iwati, sageus aya teh dulu di barat, di bor, di Sodet kan gitu. Mata konsep bangsa teh jelas. Konsep bangsa mah tanah jeung cai, gunung jeung pangauban. Pan tanah air, mun si bangsa teh tanah air, cek urang mah tanah gunung air teh pangauban. Jelas di Undang-Undang 45, di GBHN, konsep tanah air teh gunung jeung walungan. Nah, ku Patanjala ti lebih detail kenci jeung pata jeung jala. Pata hatina cai, jala hatina wewengkonna. Jadi si Citarum teh cai, ci energina, tah jala taruna tadi layahna. Ci kedaulatan. Berarti nama-nama sungai itu teh ciri jeung cara bangsa. Tapi dina konsep salah satunya sarehan ya konsep buhun, gunung ke tengah negara, pangauban ciri jeung cara bangsa. Gitu sederhana. Urang mah gitunya. Sekali lagi gunung ke tengah negara, pangauban ciri jeung cara bangsana. Itu cantik ke orangnya. Wah, tadi tangguh gede, tangguh tengah, tangguh luti. Jercah dia. Itu deh, batu silayuran. Kayak itu orang temu nama. Maka deh. Kalau kamu orang ditulis. Biasa mah. Kita lah, ditulis. Orang udah bisa nalar. Kita catatannya. Itu namanya itu betul. Kamu lah. Terus katalah, sok tulis. Sabun kamu mesti ditulis sok pohonar. Pohonalan. Terus pohonalan. Maka Qurannya ditulis meninggal kesenar itu berarti orang mau baca. Jadi saya dari Patanjala sok talar heula pangauban urang, tangguh gede, tangguh tengah, tangguh leutik, panamping dangka. Tangtup panamping dangka. Terus katalah sok catet. Catetnya tah janten kita momentum kangge urang sok rumuskeun ti ayeuna. Kenda urang bari berjalan kangge mernakeun cirina yang teu mana dongeng kabuan urang mah ciri-ciri tadi. Tapi beuteun kayak ayat terakhir sing kuring hal teknisna. Eta konsep bahasana agenda politik Sunda pada zaman ngadegeun ada yang dipilih. Sok si sasason tuntaskeun tugas kadewaan. Hatusna urang belajar sing sasason kadewaan teh belajar sanes urang nya dewa. Nya ilmu kan bahasana hapunten dabongan urang beragam Sunda simpuri keterbatasan kuring sareng aliran terbatas Milarian kecap babasan merenah hati teh cek iduna gitu. Simpuri teu wantun ngarupa ciri. Cek aki kalisa, cek ramana mangcarma kan sering ka urang cek urang ni bahasa kitu kabataraan kadewaan kalatuan. Bakalisa teh kaki dongeng naon teh kan. Eta pantes lamun aku 8 tahun keur ngorehanana keur ngaekstrakna. Eta kan zip mun dina programnya zipna gitu teh. Urang download kan zip kan tadi ekstrak. Tah teh kecekapu salilu. Mata budak syariatna incuputu bakal kum cerdas batan kabudakan batan pangaping. Persoalannya berapa si pueu terus kabura ku waktu hari tak aprak-aprakan 8 tahun diolah 2 tahun. Dipraktekkeun kali uji coba 2 tahun. Ketika sebarang kaburu 12 tahun 12. Incuputu bak anu terus bari ka 10. Awas. Batan bari bodoh atuh. Gurunya nah betulnya ya kan dicubutu tanda kadika teu aya deui teu mana teu aya di urang banyak kan badan ari muda beluang dicubutu langsung panjang lalakona kangge urang beberes ieu katilu Sunda pada nyaman konsesi global sadun. Nah terakhir lebetkeun agenda dunia konsep ilahi geus kan urang teh dharma dunia teh dia ka Gustia dharma teh nya tersading namina teh estu dharma karena rumah kawasa ulas asli Gusti dunia urang setata sosial urang hampura gitu. Sebab tadi teh umat apaleun karena konsep ideal konsep Agustian katilu tadi teh sudah pada nyaman jadi pakumaha. Nah terakhir lamun tilu eta tos kaontam tugas Sunda memeres zaman geus wancina
sudah pemeres zaman terus wancina. Lamun dihubungkan cara proses mah baru orang teh ninggal di karatuan tadinya. Ajetan rupina eta kangge konsep dasar kredit mangga da cukup malakung luar posna tiasa puluhan tahun di dalam teh sok eta dibuat sasarangan sering komunikasi anu urang aya media sosial biasa diangge dimanfaatkeun angge niatkeun batali sareng konsep-konsep tadi. Hal teknis menten anu secara umum nama tadi teh kan dongeng widikan awal data kabataraan kangge memperkuat suna usik kolbahna pemahaman. Sok data-data kabataraan tadi teh dibeunangkeun ngaitkeun riset sarupina. Itu pinten KIB taputan sadina balik dugi ka CF sabaraha bungkus tapi gede bijaksana. Dan cekap di simpuri taputan kira langkungna payahna painten urang tadi teh keluarkeun baktos pintennya kangge mempersiapkeun tuang-luang tadi ada rumusan. Jadi diharapkan, tadi kan diharapkan di seorang payung umur Pak Ebit ngalungguan kangge ngadamel tim alit tim perumus. Satu nuhun izin kuring cak rampes. Rampes kayak tupoksi nama palinten kayak bakal diwartosan himpen. Satu hiji karya tim alit ieu Pak Agus di Pangauban Cisangkan, Cimanuk, Pak Ijal di Pangauban Citameng, Cimanuk, Ki Maher di Pangauban Cinangewer, Cimanuk, De Amri di Pangauban Cipacing, Cimanuk, Pak Ari di Pangauban Cipancar, Cimanuk, dan Ali di Pangauban Ciberem, Cimanuk, Mang Dewe di Pangauban Cimande, Citarum, Bang Jo di Pangauban Cikaro, Citarum, Mang Caca di Pangauban Cikaro, Citarum, Ce Ani di Pangauban Cibisoro, teras pun Ajeb di Pangauban Cikahuripan, Cimanuk. Sementawis eta kangge tim alit engke di Pangauban sanes tiasa di sina tos nyangkarus dina manah jeung emutan masing-masing kantun prak panginten kantun merenahkeun sewang-sewangan dina pancen sewang-sewangan di tiap Pangauban sewang-sewangan datos ieu sadayana ge tos parantina gitu tingawitan anu tugas kahiji sareng anu nu ka-11 gitu ya koordinatorna teh eta teh tos sanes tos merenah tingawitan geus ngagarap eta gitu no tadi teh kantun merenahkeun langkung haget gitu langkung sorson-sorson dina ngalakonan tugas urang sadayana ieu langkungna mah kewe urang talihan dina WA atau dina naon gitu masih anu kaenutan terus dugi ka bumi oh iya acan kadugikeun atau urang bahas deui da tangtos riungan urang teh mun teu ayeuna unggul anjing pake toge tiasa ngariung deui gitu kumaha aya anu nyayogikeun buka puasa pamintan sing kuring pamintan anu sementawis mah lagi buan curhat sare di nomor aturkeun punten hal anu kirang sakagoda sareng manah sadayana kirang langkung nyeunkeun dihapunten pamintan bisa urang kacang boboran bit riungan ieu sementawis bacaan alhamdulillah pilih Ki Maher bade ngalaenkeun doa bade moal lamun moal rada lami ku sholawat urang tutup bacaan Fatihah we nya bacaan Fatihah urang tutup bacaan Fatihah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga merenah. Asaku orang sakit hari kemudapi sanas rasa gunung diruksak lewengna dirubah
Rasa balukana baras lagu nama Musa gunung lawel kata Eropea longsor banjir saat kawan Oma ulang gewat nyari gewat eling samemeh jaga bakal mamalanu pohara orang riksa orang jaga Sudah panjang ya. langsungan kehirupan Sudah jadi kompres ini. memeres deui bakal hirup uripana itsurang memeres deui bakal hirup uripana itsurang